Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para siswa tepang deui sareng Ibu Lilis dina tutorial kumaha cara ngadamel video iklan layanan masyarakat nganggo aplikasi PowerPoint. Gampil pisan para siswa, ieu lengkah-lengkahna regepkeun nya. Satos urang ngadamel desain PowerPoint kos kieu. Ayeuna urang namina teh naon teh urang ngadamel videona, ieu kan nembe tos pasian animasi, tos pasian transisi nya, tos di pasian rupi-rupi gambar segala rupina, teu urang pasian ieuna naon teh cara ngadamel videona nya. Ibu teh can pasian teh, ibu teh can pasian animasi, ieuna urang animasi. Gambar oge sami nya, pasian animasi tiasa, pasian animasi. Supados menariknya ieuna ieuna pasian animasi gambar-gambarna supados aya daya pangirut serta can jadikan video. Satos sadayana gambar huruf di pasian animasi mangga enak urang damel naon namina teh video. Urang pasian musik heula, can aku tadi pasian musik. Nah, pasian musik di dia audio on my PC, teras hidup pilih audio bentuk MP3 anu aya dina untuk si download serta acana. Contohna ibu ieu masian contoh musik background kos kieu nya. Nah, ieu musikna urang cek heula hurung teu ayaan teu musikna. Musiknya bebas beda musik naon wae tapi instrumennya tiasa banyak musikna urang cek. Tah ieu musikna kos kieu nya. Satos urang masian musik, ieuna urang ieu otomatiskeun sapertos gampilnya. Terus beres sadayana ieu termasuk transisina atos. Tadi ibu nganggo mana ya teh nganggo kerasnya ibu teh. Urang cek heula. Ah ya. Tapi tiasa oge nganggo pictures. Nah, kos gitu ya. Urang ngawitan damel video. Carana kumaha? Klik file, teras save as, tiasa save as, langsung ka disimpen di mana? Bentuknya MP4 atau tiasa diekspor langsung. Diekspor, create a video. Nah, ka dieu. Create video. Nah, urang tingali iklan COVID gitunya, iklan COVID. Nah, biasa kos kieu oge cara nanya. Oke. Urang antosan tadi dia paling sabaraha menit ya proses convert tapi ngarobi tidak bentuk PowerPoint, poster janten video. Tah ieu tandana pamitanda ieu tos pinuh, hartosna tos beres janten video. Minta acan pinuh berarti ieu teh acan tujuh prosesnya. Urang antosan coba sabaraha menit. Sabaraha menit ieu kanggo ngadamel videona. Pemirsa acan pinuh ieu tong maka dikumaha ieu sana pinuh heula. Hartosna ieu creating video sedang memproses dina bentuk PowerPoint janten video. Tadi musikna tos inya tuh tos ayanya tuh. Langsung di antosannya. Ini prosesnya tah. Tinggal seberapa menitnya itu saya hampir setengah tah cakedap dah itu ada oprek langsung jantan video pemihidep hoyong ngadamel iklan layanan masyarakat digital bentuk video poster oke itu sawios atau tapi beri ngadamel video nganggo pemeran hidup sebagai aktor aktrisna mangga aya paguneman aya dialog aya musik aya background aya adegan tiasa jika iklan-iklan aya dina TV terus sawios mangga teh teuing nya ku ibu di pasien keleluasaan kamu hidup.
hidupina terus beresnya videona orang tinggali upami tanda hideung di dia tos saeb hartosna ieu tos beres prosesna orang tinggalin nah leres teu orang cek di dia. Nah terus lebet itu video iklan contoh iklan i nya iklan. Nah saya iklan kopi di orang cek iklan kopi leres ieu tinggal hasil orang tadi ngadamelnya tinggal ya bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan saya nya ya tak can aya suara orang ngambil musik unggul sareng animasi langkung saya di pasian swanten orang direkam. Tuh sayanya tadi mah poster manual biasa poster digital. Sama ibu foto-foto ngambil nyandak tina Google Image dep jasa langkung saya itu ibu tah barudak ieu contoh ngadamel video iklan layanan masyarakat anu sederhana pisan gampil pisan ngaliwatan PowerPoint. Mudah-mudahan hidup ngartos tiasa diajar latihan di bumi dan katampi lengkah-lengkah anu ti ibu parantos tidugikeun tadi wilujeng nyobaan wilujeng diajar mangga hatur nuhun pisan kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.